وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Allah alam bimmaradi wa akharuna lan utawi kaum kang won kabeh minal mutakhallifina saking kang nari-mangari kabeh murjauna iku kang den akhirkan kabeh bilam zikalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkilan ninggal hamzah murjauna dan tangguhkan kabeh manan muakharuna tegese dan akhirkan kabeh ani taubat saking tobat li amrillah kade perintah Allah bihim ing dalem akharuna bima yasha kalawan barangkang ngersakeun ya Allah kalawan imma yu'adzibu manakalane saya Allahum ing akharun bi'ayyimitahum bila taubatin kalawan nyata ngamatikan ya Allahum ing akharuna kalawan ora taubat wa imma yatubu alaihim lan anakalane narima taubat ya Allah alaihim ing atase akharuna wallahu lanutai Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun turiku kang bijaksana bisanihi dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhir lan utawi akharun de salasatul atuna ba'd kang tetelu kang pada perga kabeh dalem sausane rujuun nabi muradu suji ki marah ibn rabi' wa ka'b malik lan ki ka'b kang putra ki malik wa hilal ibn umayyah lan ki hilal kang putra ki umayyah takhallafu dari mangari ya salasa kesuan halemamu wa mailan lan condong ila da'ati maring senang ulan ifaqon ora lini pakwala yabdadulan ora nanasasadu ya salasa ila nabi ringkang jeung nabi sallallahu alaihi wasallam kabarihim kaya liane salasa Hukifa amruhum kaden kana gagana perkarane ya salasa khamsina lailatan 50 wa ajizahum nasulan hajarahum nasulan nyikiran min sadasa sepamanusiatan nuzilat hatta nuzilat taubatuhum ba'd malam-malam turun kenapa tobat salasa ba'du dalam saus ini wukifa malah dan turun kenapa terima tobat ya salasa ing dalam saus ini wukifa setelah pengakuan kaum nu tadi turun ka Kangjeng Nabi ngaku dosa akhirnya diterima pengakuan dosana yakni diterima dosana tuluy titah sedekah cokotlah ku Kangjeng Nabi setelah instruksi ti Gusti Allah dicanda ku Kangjeng Nabi pa akhadha sulusa amwalihim wa tasaddaqa biha wa shalli alaihi lanjutanana ieu wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum
Muhammad bejakeun ku anjeun ka sahabat anu tadi anu manehanana teu milu perang Tabuk tapi gancang setelah Kangjeng Nabi datang sumping ti pangperangan teh gegeraan nyarumpingan Kangjeng ngaku kana berdosa anak. Nah, bejakeun Muhammad ke arah jeuna. Atawa khitab teh linas ke seluruh manusia termasuk urang secara umum. Bejakeun Muhammad ke saantero manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Masya Allah, termasuk urang ge. Sakali deui bejakeun ku anjeun Muhammad khususna ka sahabat anu teu milu perang haju tobat atawa umumna manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Ayeuna urang bejakeun kumaha? Ya. Ya malu silakan beramal masih sakadaek aja. Maksudnya silakan bedek boga pagawean naon acenah neuk ibadah bae mangga. Acenah abdi mah neuk main koprok bae hegae. Acenah abdi mah neuk nonton TV bae los. Acenah abdi mah neuk weaan bae leg-leg kusya. Los. Ieu malu masih itu. Ayo geura. Masalah jas. Dia teu nguntungkeun ka Gusti Allah urang ibadah kabeh sugan nambah-nambah mulya ka Gusti Allah teu. Urang ayeuna mah maksiat kabeh maksiat ka Gusti Allah sugan ngurangan derajat ka Gusti Allah. Eueuh sacuil-cuil acan hubungan urang pagawean urang jeung Gusti Allah. Allah mangan sakadar ngainstruksikeun ge gajangkeun deuk mere sorga kan nurut, deuk mere neraka kan teu nurut sakitu doang. Adapun urusan-urusan nambah derajat jeung ngurangan ka Gusti Allah mantap. Cak Gusti Allah Muhammad bejakeun sakahayang jelema bejakeun ka urang Cikupa. Bedakeun ka urang SPT. Sepatan SPT. Bejakeun ka wong Kronjo, wong Serang, wong Pandeglang. Pokoknya kabeh bejakeun. Ieu malu. Besi ente jadi bupati de korupsi bejakeun terus. Besi ente jadi gubernur haju de korupsi terus. Besi ente jadi polisi dek dewakan bae jelema hegae. Nah enggak terus. Pentaan ku sia duit jelema. Ayo, besi sia dek jadi kiai haju nyeun proposal terus. Masalah. Besi sia dek jadi kiai haju bener jadi kiai ada ibadah ka Gusti Allah beurang yang penting terus. Pokona endek migawe naon bae baik bagus maupun goreng bejakeun Muhammad ya malu silakan. Ya Allah. Teu bahasa kitu ge ngeri sebenarnya. Sebenarnya bahasa kitu teh ngeri. Atuh ngeri sebab di jerona teh aya ngaresep aya nyungsieuna. Lamun kanu osok ngaji bae urang ka santri, sing ngaji bae terusnya sing getol. Berarti kan ngabubung. Lamun aya santri kemudian tilok ngaji, sing tilok ngaji bae di dinya, teruskan ulinna. Itu kan nyana jadi mikir kan. Pan ieu kieu kita neruskeun ulin. Tuh kan? Urang ka anak urang. Sakolana bagus, kemudian atuh ayeuna naon gitu ngaranna gawena rajin gitu kan ya salatna. Ceng. Saya buka pagawean bagus teruskeun. Bunga kan ya. Hede anak urang di kita ngakal bae, dagang, mundur bae, segala rupa, motor geus beak sabaraha meureun, ceng, pagawean sia teruskeun. Nyana ge mikir. Kolot kubahas ieu kolot. Kan? Eta bahasa teruskeun teh ieu sarua imalu teruskeun pagawean terus. Ya. Geus bae lanjutkan. Eta sarua kene lanjutkan ge eta. Eta ge bahasa nyungkun eta. Boleh sebut bagus eta kos kitu. Bahasa teh kumaha kasaha ngomongna, kasaha tibana. Tuh kan? Ih, eta bahasa kitu. Batak di dieu teh aya dua rupa. Bahasa Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi
dengan bahasa i'malu eta teh aya dua kumaha jatohna kanu narimana hiji targhibun azimun lil mutiin ngaresep anu pohara ka jelema nu taat nomor kadua wa'idun azimun lil mudhibin ieu teh ancaman nu pohara ka jelema anu berdosa sok lagi anak urang getol gawena terus genceng urang lagi bari seuri terus anak urang maksiat we ceng sia terus-terusan maksiat terus ceng kan bahasa teh dua rupa eta kene bahasa Masya Allah ya Allah teh ya urang jadi bos terus dere ke anak buah rapih ya anak buah teh boro-boro nu dititah nu teu dititah ge di pigawe nu dititah khusus jana di pigawe aya anu teu khusus sapatu ku jana padahal mah lain bagiannya na dielap gitu kene sasapu gitu kene bersih eta luar aduh ieu anak buah hebat amat di samping anu dititah di luar titah ge aduh rapekan teh cek urang Bandung mah disebutna teh masyaallah hebat nah eta urang cek ka dia sia aya teruskeun nya eta pagawean siap bagus bahkan diberekan ku urang tah di luar gaji tah tuh kan nah aya ieu boro-boro ngelapan sapatu boro-boro jukut di cabutan ieu mah rahmat neuk mantong ge ieu ka bos diatur dah cak anak buah kege kena tah ka rahmat sialan anak buah gobloknya terpentu anak buah teu rek bebersih males atuh nu dititah ge henteu deui nu kudu nama asup jam 7 keluar jam 3 buat jam 4 beuh ieu mah ngasokna pa ai asupna mah bener jam 7 ngasokna teh jam 10 kene geus ngarokok bae jadi kan jam 7 dah 8 9 tadi gawe teh di jam 10 mah geus kieu bae nya dahar teh nya ngopi teh nya ngarokok aya bos mah itu guguran suruntul bae aya mah geus kieu bae korupsi waktunya bae haju salat pan mantep salat wiridan pan bae baca yasin 7 balik goblok bener dek kira di gawe ya anak gua tapi bosna kada sia-sia sia boga pagawean kos gitu emang aing teh nyaho terus kan bahasa teruskeun kan nu tadi terus ayo terus kan terus ya eta kan bahasa ngancam waduh aing tidak terus penting kan nyahoan gitu asal aing dipecat ke dulu kumaha tah ieu bahasa teruskeun da jadi jatuhna kumaha anu narimana i'malu oh sungkunan kumaha Gusti teruskeunana fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun balukar tina Allah nita neruskeun pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah lain bakal katingali nisbati Gusti Allah mah atuh apaleun nyahoeun janang Allah nu mantep fasayarallahu amalakum Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia keneh kira di dunia keneh ieu ancaman ieu sekaligus targhibun alim silakeun deuk beramal kumaha bae ge ibadah nu bagus teruskeun fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun imalu mas itu silakeun pagawean ente maksiat terus awas fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh ulah di akhirat di dunia keneh jelema ibadah ka Gusti Allah salat konsisten berjamaah penting ala kadar hudang 2 rakaat bae mah isuk salat 2 terus bae bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnyana istiqomah dina salat berjamaah pentingna hudang beurangna tah duha tempokeun setahun 2 tahun 10 tahun bakal aya berbeda fasayarallahu amala jelema ngridit sewa sariri bae jameureun ngridit kabeh dah
ngeridit nih motor, mobil atau imah. Awas, eta barang nu dilarang ku Gusti Allah. Lain kreditna, kredit masalah, tapi lamun cash jeung kredit akur. Atau terima cash, kredit bae atuh halal. Ieu mah nu haram soteh. Anu dua akad berbeda, mun cash 10 juta, lamun kredit 20 juta haram riba. Nah, wari tinggal ditanya aya eueuh anu akur ta misalna cash jeung kredit akur mana coba mun aya bawa ka di jelema mana makana ulah ngomong langsung we kredit haram teu kudu dibahas deui jak geus ke dieu ya aya ya kiai nu kakarek ngadenge nyuci sambarangan bae ngredit haram ye tama meureunanan teu ngaji kitab sungut si anak poe ngisoekeun tungtung nomor ribut hai ngaji ulah datang di tengah bae tanyakeun heula atuh ulah ka aing nanyakeun ka murid ge eta kucing haramkeun kredit emang geus dibahas teh dieu nyaho ya sarwana pantaukeun murid kos kitu ya atuh kan istiqomah nanyakeunana teh kucing haramkeun kredit emang geus dibahas baheula dalil-dalil wah tunggus beres kumaha tek bener berarti ngajina. Nah, ya, nama kredit setahun, 2 tahun bakal fasayyarallahu amalakum katembong gara balukar siksaan ti Gusti Allah. Jelema jokot duit di bank atau rentenir fasayyarallahu amalakum. Jelema judi fasayyarallahu amalakum. Jehe korupsi fasayyarallahu amalakum. Bakal ditembongkeun di dunia keneh. Ibu urang sararea anu gajanten nu pernah janten gubernur di negeri urang atuh pan ayeuna ge masantren kene eta teh apa sayarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah sajabi teh eta ge seueur keneh hapunten ka para pejabat sumuhun ieu teh da sadaya ge tarangan salaresna mah atuh saha anu di penjara teh hapunten ka sadayana caknya goblok meureun sia sopan ge nyeri ka hate aing tah kok jelema ngajatokeun cinta ka hiji awewe na sopan geus hapunten jakna sanes abdi nolak ieu hapunten kunaon atuh ieu mah aduh masyaallah nya teu tiasa nyarios ieu mah hapunten we teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan hapunten we heula nya ieu mah mun bilih badan kanu sanes mah mangga bae eta pan sopan tapi nyeri sial tah urang priangan goblok nyeri eta kos kitu aduh kok sopan padahal nolak beda jeung urang Tangerang atau urang Karawang Bekasi sama sapagodo sarua mun aya anu ka awet dicintakeun neng deh cintayangan bae bisa ejen sih emang kuna henteu lah ieu mah heulanan moal wakal wenan teu bogoh jelas-jelasan kan ambo budak Tangerang makan kos gitu bung lah bung jadi emang bahasa lah kos gitu tapi kan emang ngeunaheun kos gitu kan di henteu andi ulah awak eulanan orang dawa kidak eulanan ulah awak eulanan mak urang mah eulanan nya eulanan atuh pan atuh kulantaran emang nagarana tuh biasa we. Tapi kan di Bandung mah lain. Hapunten. Sanes teu nampi sanes. Tapi ya mah henteu we heulanan. Bili bade miliaran sanes mah teu mangga we heulanan. Abi mah teu geuneuk teu malek mah goblok beureun. Eta teh nolak teh tolol. Sopan tapi nyeri. Atuh beda-beda daerah sadaerah. Nah, ieu tah sakumaha tadi seueur anu marulya anu aragung ayeuna ge nyantren keneh kapan hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarerea nah nu sanesna ge kan mantuna ge sami ayeuna ge nuju masantren keneh di mana di bawah druji teu balain masantren penjara sumuhun aduh loba-loba deui loba-loba eta teh keureun fasayyarallahu amalakum ye imalu masih sok ada korupsi fasayyarallahu amalakum sok si ada judi
Pasyarallahu amalakum. Mana jelema nu sok judi sugih malaya. Malaya jelema nu sugih. Cenanya anak naon kitu ngaranna judi menang 100 juta kon bade tak koprok 100 juta. Mana aya koprok 100 juta. Ja bandar ge boga ge ngan 1 juta. Bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta. Nah, kotok-kotok menang tah bayar. Kotok-kotok menang tah bayar. Keke nyana nu menang deui. Kotok-kotok nah beak jeung geus deuleu. Beak ke duit aing cak bandar ye. Kotok-kotok menang tah du batur teh ya mangkaning aya gedena 500 yeuna geus beak tinggal 50.000 atuh kumaha tah ye sama we di balaku ngeusan cak cenah teh tolong badar koprok di mana ge kos kitu ya modal lagi nya nang 1 juta ye atuh siapan bandar koprokna ge ayeuna judi 100 juta nu 1 miliar mana nu sugih gua menang judi misalnya teh menang 100 juta put nu ngadenge sia menang judi kan heuh menta tuh aing tah 10 juta sia belum tah 10 juta teu karasa tah nu sit-sit nya mah ngarokok ngahutang judi emang kumaha kitu masyaallah teh mah hawa nafsu doang nah pas sayarallahu amalakum jelema nu sok judi imah lagi bakal dijual malum masyitum pas sayarallahu amalakum jelema can mahi dina nyandung lantaran ngan sakadar nafsu doang sapira digawe ge kocak-kocak aya borongan kocak-kocak aya borongan geus borongan pamajikan opat pas sayarallahu amalakum kadeul moal kebal deui ge budak TBS eta kajeun kumaha je gantung diri bisa ujianan ye nu kolot menta nu kadua menta nu katilu menta nanti dulu udah ngutang aja di warung ntar nih belum ada proyek ya dah ngutang kan ini saya 1 juta 2 juta nah cak tukang warung kapan bayarnya entar tuh saya belum ada proyek nanya deui kan ke suami belum ada proyek pandahar mah kudu terus mah udah sekarang kita musyawarah kita jual aja rumah yuk nanti juga adanya jual rumah kita di mana ngemper aja dah tuh ai pamajikan opat ai mah ngemper etis tante mal kebel ya pas sayarallahu amal lamun dek nyandung kuduna boga pabrik teh awakna seger teh bobogaan ge seger teh atuh bade bobogaan teh seger ngan so doang pamajikan 2 buku tilok digarap-garap lalaki tolol sama kos kitu buku pamajikan minta cai di kurang pamajikan salaki lemah cenah kiai lemah naon ieu lah lu ngomong pancena 2 pamajikan 2 mah 2 bae cenah mongso jelema mah kos kitu geus hudang-hudang cenah kiai saat ini tak kiai mau bejakeun nama rahasia perusahaan. Nah, ieu lamun aya jelema eta teh pagawean anu di luar. Naon kitu ngaranna? Di luar kelayakan. Pasyarallahu amalakum. Delekeun tungtung. Delekeun. Allah bakal nembongkeun. Jelema ibadah pasyarallahu amalakum. Jelema nyieun pondok pesantren, salafiyah Ike bakal katembong ku Gusti Allah kumaha ikhlasanna pasyarallahu amalakum deu tungtung jelema nyeun yayasan awas delekeun pasyarallahu amalakum nya manehna bener-bener ka agama apa ka dunia pasyarallahu amalakum aya kiai anu dirantai kiai yayasan dirantai emang kudaon kitu ya atuh korupsi bang itu beres manajemen aja tama sekolahan pesantren mah pasyarallahu amalakum jelema jadi pejabat korupsi pasyarallahu amalakum pokokna mah naon bae naon pasyarallahu amalakum kalau masuk inget ka dongeng tak inget ka Gus Dur dongeng-dongeng nu didongengkeun ku Gus Dur aya hiji kiai bageur jasa boga tangkal rambutan di hareupeun imahna lembut santri geus kieu bae lembut amatnya lembut amat tas ini tas si santri teh penting yuk urang garap yuk ayo siap geus sia nu naek embung sia nu naek sia nu dihandap nu mulungan naik guys tong kos sagarang manyatkeun kuya naek nu saurang ngadahar cenah ulah di daharan atuh pokona turunkeun ilanan ke kakarungkeun ke urang bawa geus turunkeun tek hareup turun nya beres pondok nya ngadaharan aman kan
Masya Allah kiai bari doy geus kitu bae husnuzon santet. Menang 2 poe kan loba keneh. Nyokot deui, ayo nyokot deui sakumaha kamari tah. Aman. Kan kiai na ge neuleuk. Isi rambutan aing jadi ngaeueuh. Saha sih? Ya aing ge ngadenge ku ciwes nama ti peuting teh ye. Kiai mah meureunan ai peuting hudang mah osok. Katilu kali sarua jeung tae keneh kadenge ku kiai ditempo kan kadenge tempo arai tempo nu ieu nungguan di handap beneul ka kiai lupa teh berebet bae kan langsung ae di jero kamar kieu wah aing kajawan beungeut teh cek keneh teh geus kieu bae mudah-mudahan aing teh kajawan beungeut cak santrina kiaina kan di handap terus bae di luhur geus pinuh tancan. Nggak sepinu tancan, ceknya cek nudu, ngos, cak santri depan sorana beda, sorat lain, hujannya digerakkan deh, jang, nggak sepinu tancan, cukup, lain bahasa nu biasa aja iya mah, yang namanya iya mah, barang dideli asana kiai kajian rumah, ditelak-telak, banyak bener iya mah. Tidak turun jangan di luar bae digerokin oke cukup jangan segera turun jangan waduh bener aduh kiamat kajawan turun jangan mesti ragang moal jangan kecuali kiai dah kaibah lah jangan nanti embung kadele banget embung turun mandek kan embung kadele banget aduh tapi kiai hebat tuh ya ke satu cenah mama ka jero bae heula kitu atuh turunnya lompat ka kamar babaturan keur kieu bae nya lagi guprak bae ka dieu rambutan ditinggalkeun sakarung rambutan atuh babaturan geus gas ieu teu ngomong itu teu ngomong aja jangan nanya ayah kiai kan sialin nggak bejaan aduh nggak bejaan kumaha aja jada di lu nggak tadi orang kumaha aja jangan isukan udah apa datang baik kak kiai mula emang konan atuh jangan tuh jauhan kabanget orang iya deh tuh kiai menyahon kajian kumaha aja suara orang tingkah orang moal karena cek nuti latih ulah isin orang kajian kumaha sini kajian kumaha ge ulah nyana pan peuting kajian kumaha ge teu neuleuh ka beungeut urang ulah lah nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah kan cak aing ge kanyawan kan cak aing ge kanyawan digerokeun ku kiai teh ka dieu jang cepet waduh datang jadi merungkut duaan hampura kana kieu kajen kumaha lain kitu mundeg di alaan nu arasakna alaan kabeh oh masalah mama emang musuh aya di ala ieu sok atuh bisa ngalak mah ngalak ka luhur engke ujang beusi hayang menyokot kan eta kos kitu teh ieu malu masih ditita ge pan teu ngeunaheun kana hatena aduh sakit ibu yang ieu ai teu daek pan urang kumaha ai daek pan atuh kumaha ayo ke daek-daek oke kan naek nyana dua anu hiji cak babaturan anu liwat kanyahoan kan atuh sugan teh nyana teh nyahoan babaturan ge cak aing ge bakal kanyahoan sia teu kabehan santri nyahoan mawanyana maling anu kiai pan sugan teh kiai doang nu nyahoan paduh ampun nah iya pas sayarallahu amalakum di jelema maling sakali mah teu kanyahoan 2 kali mah 3 kali mah pas sayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae kos dongeng abah teh anu ngadi kucing bisa mawaan eta bisa mawaan naon kadaharan ge barang kadatangan tamu beh geus lain jelema deui nu mawaan sangu nu mawaan cai ucing cek Jih, hebat amat ya segala. Atuh kitu ucing di dieu umum.
ieu teh angora cing angora nurut geus ngadidik ieu mah kajian kumaha ge ajib cek cenah hebat-hebat teuing ieu tah tapi kan mejeuna bae geus beres tinggal dahar doang ieu geus siap dahar torojol teh aya beurit atupan ucing mah ka beurit musuh sedangkan beuritna anu layak didahar ku ucing kita acak-acakan kadaharan nu tadi cek cenah hebat teh tah geuninganan sayur beak kata rajang, lauk beak kata rajang, bahkan kacepretannya anak itu. Atuh udak-udak berit didinya. Pas sayarallahu amalakum. Bakal kajahoan bae aslina kajen kukumah. Jelema lain kiai ngaku kiai, pas sayarallahu amalakum. Jelema lain bos ngaku bos, pas sayarallahu amalakum. Jelema, aduh dedem goblok beureunan atuh tenang bae sih. Yes, siapa? Bakal serot atuh tunggu lawan haju kos kotok ndoga. Atuh jadi jauhan be batur. Fasyarallahu amalakum. Ieu ayat masyaallah. Imalu masyitum. Fasyarallahu amalakum. Ayo gawe kumaneh bakal kanyahoan pagawean urang kajen ku kumaha ge. Je lamun henteu kanyahoan lila turun azab banjir. Turun azab angin, turun azab gempa, eta teh dikanyahokeun nu mantak dibere gempa aya naon si didinya, nu mantak dibere angin aya naon si didinya, nu mantak dibere banjir aya naon si didinya. Fasyarallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat. Fasyarallahu Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh imalo basitum sadaek teh siap tapi deukeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong. Ya Allah teliti ku urang kamari aya angin di mana mau Tanjung Kait belah dieu setik. Urang mah ngan sakadarnya alah beliun aya naon kiai makan neliti aya naon si dinya sampai aya angin beliun anu pohara ra rusak sabaraha puluh imah kentengna rareueuh aya naon si didinya teliti ku urang mabok mungkin aya tapi meureun teu sabaraha zina mungkin judi mungkin korupsi mungkin maling mungkin teliti oh kajahoan didinya teh aya perumahan anu encan dieu si lolobana masih kosong keneh bahkan geus aya rarusakan saeutik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang ulah haju ngaca sia jairu kan mah teu belang sia mah goblok bogo ngaju ngaca aing mah teu belang cek nya tah ieu horeganan markasna didinya geus dibasmi ku masyarakat lurahna bahkan geus pernah ngabasmi awas jangan melakukan prostitusi di situ tetep bae geus dibasmi tahun kabari daratang deui ka dinya geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge bahaya siap masyarakat didinya ge geus ieu teh ya adalah keur memancing siksa awas ya bahkan geus pernah aya sababaraha bangunan dibeulem ku masyarakat geus amat datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi perzinahan geus teu bisa diatasi terakhir ku Gusti Allah jipas sayarallahu amalakum baheula Gunung Galunggung keur kula di Garut tahun 82 akhir nah begitu tuh isuk-isuk teh kos penting bae si aya naon mobil di arah Tasik teh kacana pinuh ku debu Gunung Galunggung cenah Gunung Galunggung oh ngaji makan terus bari make ieu gara lampu nah sapoe dua poe sekian hari cek ajengan teh urang ka ditu yeuh cenah urang ningali kanu naon gara-garana anu jelema-jelemana
ngungsi orang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri tadi ajak ku almarhum dengan imam batu di bumi mah nyeun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat di nempok ngarubu bener tamatu lain bereun pantar urang jatuh pagenjak-genjak kos kitu sih di desa di desa pagenjak-genjak di basir dan lain di kam pohara nah geus we sakitu tah tapi di mobil teh nyarita jangan moal pati-pati aya siksa gunung meletus kitu lamun teu lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngobrol teh di mobil urang mah kan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil kura sa mobil ada yang dongeng ayat anu apal horenganan di dinya teh raja kredit di Tasik teh raja kredit di Jakarta teh raja nama urang Tasik eta kredit ribawi buahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap Tasik Malaya aya nu apal Pak Anu nah ku salah urang mantu kiai nyaritakeun tentang Pak ngobrol lah caritana sekali deui di ditu di Tasik bener horenganan seperti eta lain teu ditegor kan ku kiai nu sejen lain teu di bere kitu naon ngaranna papatah tapi ternyata kekeh terakhir pasayarallahu amal tungtuna mah kabaud bae kabawa kabeh jeung nun teu ge nah tsunami Aceh atuh geus pada maklum dirinya mah jaba gembong kitu judi teh di dinya gembong narkoba di dinya anu ambualayah ka Jakarta ka mana teh ganja teh di dinya lain teh dicaritaan ku kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae tetapi kan terus bae deui anak-anak tsunami keun beres tsunami sugan teh salaladar muas sih kene nyalembrung tagaja mata tsunami teh kan ditata ku pemerintah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan di sisi hau ge ganja jadi sorangan di Aceh mah di sisi hau ya hau tah anu ditu mah kan masih kena taneuh-taneuh di sisi hau ganja di pot di pot teh mimitina melak bunga kebal-kebal aya ganja Aceh satu daerah henteu sakabehna Aceh tadi daerah eta seperti eta lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui ka Jakarta treukan keneh bae tsunamikeun deui gempakeun deui ku Gusti Allah masya malu masih itu Allah aman urang nu perorangan mah geus sering rentenir anu minta 10 juta jadi 100 juta jang mayar ku ari geus karari tah karasa ku siat leg-leg tah renten ku siat urang lamun ngomong kitu pan beuki mun aya ka kiai-kiai cenah kula boga hutang bari tadina 10.000 kuring 100 juta pan atuh teu dibayar-bayar pan anakan kumaha atuh haju lamun bebeja haji pendek mah bongan sia tah cak aing ge ulah kos kitu mulai geus ya golok aing kasiat teh neuk minta nasehat goblok lain teh nyaho eta teh haram tadi ceuli sia ai beheung onam ceuli we hiji lain kitu nasehatan ku urang kadang-kadang urang bareng geus bae tuh urang loba tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah ulah bonganna cak aing ge pan nya ge nyaho eta haram aju ku urang dibongana disepak bisa punya tuh eta pasarallahu amalak kecuali kiai lamun aya kiai wari ambruk lantaran dibangun maka duit pemerintah tadi nama santri aya 20-30 maju asup Golkar pondok ngawa bagus santri eueuh masyarakat nu ngaji bebeja kan ka urang duh kiai ieu barang dibangun teh ku pemerintah jadi kieu duh padahal mah abdi teh nyaho saperbentar tadi tepati bagus kan ieu kudu kumaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim aya naon kiai
Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Caknya sadaqallahul azim. Maha bener Allah. Artinya mah pan jadi penerjemah napa jak kiai pan. Dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung. Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Sesalaman ya. Jadi kumaha tuh bingung gitu. Ayat ulah sembarangan imalu fasayallahu amalakum bakal katembong gajen kumaha ge amal urang teh ya nu kurang dipigawe maka cak Kangjeng Nabi awas inna rajulan amila amalan fi sokratin semma la babalah wala quwwatalah. Tapi kumaha kadituna Masya Allah Karim lamun bae hiji jelema beramal karena pagawean amal bagus atau goreng beramalna fi sokratin soma di jero batu anu lesang gede di jero la babalah eueuh lawangan wala kawata eueuh jandelaan kubata la kharaja amalukum ilan nas ka inam makan. Masyaallah eta ucapan Kangjeng Nabi bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagusna goreng ka tembong bagus gorengna ka inam makana dek beramal naon bae wali beramal di gunung nu nyahoeun salat sorangan ibadah sorangan lila sahanu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali. Ih ya Karim ya Allah bakal kanyahoan ke manusia cak Kangjeng Nabi. Kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali, dua kali, tilu kali geus kajebegan mah kanyahoan bae. Bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta. Sopan jebeg. Fasayarallahu amalak. Gehe kebal mah atuh kanyahoan bae. Nah, aya jelema nyandung rapi jasa. Geus curiga kabeh ge nya. Nya. Padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapi jasa. Nyanana make mobil box, ieu makan asli cerita asli. Asli mah make mobil bokna ditedeun di mana nyanana kadinya kan teh curiga ke sapatu make naon atuh ngaranna ke mobil bok ieu nah wae gilir atuh kieu geus teu kanyahoan setahun 2 tahun 3 tahun teu kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es aya tukang es gini meuli anak nu kolot kan datang kadinya keberan anak nu kolot pa beliin dong pa cak nu kolot bapak ke siapa lu bapak itu emang bapak lu iya patut dicurigai nih tadi anakna padahal bapakna geus sejuk maksudnya ulah siapa lu ngomong bapak tuh ieu batakan meuli es bareng tuh kan. Nah, anak nu kolot mah meuli berikut pamajikan anak. Kunaon nyana nyuruh tuh, "Pak, beliin dong, Pak." Gitu kan. Ieu cek nu kolot teh, lu ngatain bapak sama siapa? Sama ini. Emang lu anak siapa? Ini bapak saya. Cak nu kolot ya. Aduh, dada aing murag budak. Tuh eta kumaha eta? Ye, kajian ku kumaha ge. I'malu basitum fasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae. Ye, bakal kan ti anak man kanyahoanana. Anu kiai anu nyandung teh, kiai nu nyandung aju kebenaran aya anu ngajikeun pan milu ngajikeun kiai da kadinya. Bebeja anak anu kolot aya ngajikeun cenah ieu aya tuh ngajikeun. Kunaon atuh padahal bakan gilir. Padahal kan gilir sapeting. Eta teh geus sababaraha taun. Eta mungkin ka 3 tahunna nya bebeja ngajikeun atuh geus kiai mah babari bae undangan lah tuh kan babari alasan undangan nujuh na matang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyona naon ieu horenganan dedeh
Iya, eta kan bebeja tah. Naon ka? Ngajikeun. Geus sapenting dua penting ka tilu pentingna kasubuhan. Gotu, maksudna kasubuhan teh nya kan gilir kasubuhan balikna biasana balik penting gimana teu bergegeraan bae. Salah sorban tiung. Atuh tiung biasa we di ka dieu ge. Nya kos teu boga salah teh tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cak anu kolot teh. Ha, iya. Cak anu kolot naon? Nah. Iya. Munafik ya. Sok aju kikituanan urang rumah tangga. Iya. Naon sih naon? Diuk. Sakumaha PM. Diuk. Eta ka kiai eta. Atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah rarasan teh. Sorban buka. Aya naon sih sok aju mamarahan ki isu-isu sorban buka sorban. Ke heula ieu aya naon ieu naon teh sorban buka. Dibuka ku jana. Teh diharap. Eta sorban teh tiung. Jana teh aing salah bawa. Sial jasa. Masya Allah teh eta kan pasayarallahu amalakum. Kanyahoan we kanyandung-nyandung. Ih, aya deui kan ieu kiai nyandung keneh. Tenang hiburannya. Jadi kacarita kene nyandung teh nyahoeun kan nu kolot. Tah, nyana hajat. Nyana hajat. Nu ngora bebeja. Haji, kula kadinya teh ulah. Oh, masalah jeung moal nyahoeun lu jelema. Geus atuh. Geus. Biasa teh hajat atuh pan teh nyahoeun saha itu kan hajat mah. Geus, ada datang. Kabeneran imah kakana belah ditu. Jadi nu ngora teh datang ka dieu terus ka imah kakana kan. Atuh pan nyana tak ka hajina kadinya. Imah kakana ngobrol sakedeung lantaran hajat digeuraan bae datang kan ka imah deui aya mah setengah jam malah nyana ngaleungit nuju ka dinya deui barang di dieu kudu kolot teh sendalna sabelah lain sabelah sendalna nu hiji sendal awewe emang nu nyandu mah kitu delok boga rarasaan tolol langsung dicekel we kaji sadar teu kaji emang kudu naon sadar teu sih kaji mantas di mana ka haji jadi ka mana cek jadi atuh keur hajat ieu atuh mau ka mana henteu sadar henteu ka haji emang aya naon sih coba tungkul sakedeung sia kai tah tungkul heula sakedeung sendal akur henteu eta beunang di mana ka haji menang di mana sendal jadi beda kos gitu ayo atuh banyak keur hajat banyak ditungtun kuno kolot tas di mana tas di mana eta deui nu kolot aturan engke bae nya. Heuh aturan boga adab bae saeutik engke bae geus beres hajat. Ieu mah lain pan, tungtungna mah lain nongton panganten nongtonnya napan. Na ieu la imalu asyarallahu amalak tunggu tungtungna kajen ku kumaha ge. Sahebat-hebatna bae starasi moal ka ambe pais daging hayam. Tarasi bae. Awak kurang di bagusan luarna makan make baju kokoh samping ngecap gajah putih deh kokoh putih cap gajah putih kopiah putih sorban putih deh hebat padahal di benak hati nama aya racun di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan di benak hati nama ieu teh kropos putih tinggal putih bajuna putih tinggal putih sampingna putih tinggal putih sorbanna putih tinggal putih kopeahna putih tinggal putih sendalna tiluhur tepi ka haw putih kabeh tapi di dieuna geuneuk pasayarallahu amalakum bakal katembong ajen ku kumaha ge ieu lain cak sasacak Allah ge urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur lah ya beramal ke Allah geus zikir ka Allah sholawat ka Allah geus embung kanyahoan bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae bangun kitu bae biasa teh tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah fasayarallahu amalakum bakal katembong bae ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lah seuri sia boga pagawe naon sia emang aing teh nyaho ieu mah keur carita bagus ieu mah jore meureunnya
kanyahoan wae kajen ku keluarga jero hate emang teu kanya pasayarallahu amal sabulan orang bisa 2 bulan orang bisa katiluna mah masyaallah jelema ye anu ngabobodo diri jelema nu ngabobodo diri padahal mah lain kos kitu tapi nyana bertingkah kos kitu misal sabenerna mah nyana teh henteu bagus tapi bertingkah bagus ngomong dibagus-bagus segala dibagus padahal mah teu bagus tinggal tunggu tanggal mana fasayarallahu amala sabulan 2 bulan setahun bakal kanyahoan aslina emas mah kanyahoan aslina jelema raresepeun kabeh jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna atuh disepak bahkan lain disepak deh penalti lain disepak deh ya disepak bangsa kada disoer doang ieu penalti ceger beres tuh kan emas kanyawan aslina resep perak kanyawan aslina resep mutiara kanyawan aslina resep tapi jelema kanyawan aslina nu kebeneran aslina teu bener di penalti 12 pas geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae pasayarallahu amalakum ulah main-main jeung Gusti Allah ulah main-main sakumaha jelema kadeleuna jore dibalik jore aya bagusna pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae jelema rudin amat jelema goreng amat jelema itu atana ijid amat zahirna terjata zahir ngawadahan anu hebat di jero batin horeng aya nurun ilahiyun aya ma'rifatullah wadahna bae nu jore dijorekeun ku manehanana nu mantek dijorekeun embung kanyahoan sabulan 2 bulan setahun 2 tahun pasayarallahu amalakum bakal katembong hebatna eta jelema dibaguskeun awak urang teh diudang-udangan balah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anunya na hebat jasa Masya Allah dihebatkan guys ngomong dalil ngomong hadis tapi di benak hatina aya hasudan di benak hatina aya riaan di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit pasayarallahu amalakum udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli malu masih itu pasayarallahu amalakum ya Allah satu sisi orang teh dititah ayo ya gara beramal bakal kanyahoan bagi nu taat aing kajen disumputkeun bakal kanyahoan ya berarti kan aya target ngaresep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah ayo sia teruskeun maksiat kege bakal kanyahoan ngarenten waduh irahaning aing bakal kanyahoan kabeh kanyahoan nu maling ujungna kanyahoan nu nyandung ujungna kanyahoan mentak mending per-peran bae kan nu kolot lamun endek banding bebeja neng ieu mah kakak mah izinan bae aya naon izinan endek ka pasar tah lain neng atuh iraha teu izinan aya deuk ka pasar mah jadi izinan bae lain neng kunaon ieu mah kakak mah aduh naon sih iya aya jahe neng aduh masyaallah ieu mah izinan saminggu bae cakena teh asana ngarumas jasa ieu asana kakak malah mun teu laksana ka dinya nanaonan cek pamajikan teh nanaonan teu mah izinan bae bahkan anteur ka mana ieu teh jahe ho oke kana ketungguan sakedeung nah ketungguan sakedeung ke goleng izinan orengan ngasa golok tak urang kan serba salah ari urang bebeja teh diizinan ari urang teu bebeja kanyahoan bae mending mana ayo mending mana tuh kan mendingan ulah nyandung neuk naon tuh nyandung sagala lah geus lamun deuk nyandung nu jauh fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin dikiriman gempa dikiriman tsunami dikiriman banjir ketika aya banjir nu mantak para aulia Allah osok aya nu dibere alamat banjir ye dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah Gusti kok aya banjir aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu masya Allah karim tuh pasayallahu amal
bahkan wa rasuluh jeung Rasulullah ge bakal apalin da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun orenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya hok deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal balerea Rasul bakal nembongkeun ka amal balerea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal balerea bahkan kanyahoan ja mukminun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa saturaduna wallahu a'lam bissawab.